ialah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail salah pitah dipencit nurut. Mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna. Mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana. Amin ya robbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar. Neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah. Ieu anak pandian nu rapi. Geus dipandian pakaian baju nupang bagusna. Sisiran anu rapi minyakan. Cek Siti Hajar dek ka mana emang? Dek dibawa ke tempat makan-makan. Insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian, geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus, disisiran, diminyakan. Serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang. Dina hate ibuna pan dek makan-makan si mau belati. Pan mawa tambang, tapi teu nanya. Geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah kamina. Begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah pitah mencit anjeun teh wahai Ismail. Cak Kangjeng Nabi Ismail, di mana Allah ngainstruksikeun? Siap. Kula dipencit. Masyaallah kan. Ngadabdi wasiat cak Kangjeng Nabi Ismail ka abah. Di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih. Jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah. Budak 13 tahun. Pikir ku urang. Nomor kadua abdi wasiat. Di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi. Coba sangharepkeun ka tani supaya besi abdi merenyi jeung ceurik. Abah ulah neuleuh merenyi abdi. Abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah, wayahna jubah abah kudu disingsatkeun. Maksudna abe getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi, ibu Hajar. Bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah, tapi dititipkeun ka Zat nu maha ngahampura, maha deudeuh, maha nyaah, maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi. Bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi. Besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi. Besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar. Supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail, yeuh bajuna. Ai Ismailna ka mana? Dititipkeun ka Zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha? Bejakeun dipencit ieu bajuna. Masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masyaallah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama.
sagede Ismail. Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapak. Mangga bapak abdi besirek dipencit. Begitu di talian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol teh iblis. Cek iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon maneh ieu mencit anak? Ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit, pencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu bagus moal bisa cek teh bah. Moal bisa dirobah ieu. Sia, emang aing teu nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia. Dia teh lain manusia. Dia tolol bae dia mah. Asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkaseuh lah harita meureun. Nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel. Begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar jeder bae timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis tengah matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta. Allah bocos aduh cek iblis teh aing nasib aing kos kieu cek lah mal mundur aing mah kajian kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 bel ngeunaheun da lamun nyaba ka hiji awewe-awewena bari nyekelan tasbih tiis hate Allah 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 ya malain Assalamualaikum Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV. Masya Allah. Malah aya di Cisoga paling di Panggang. Allah Allah Allah. Nah, cek iblis. Assalamualaikum. Salam. Iya Hajar mohon. Nyaon teh? Anak Ismail tuh dek dipencit. Wah, banyak bapak mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu mantak dipencit nanya teh ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu mantak dipencit? Nyana boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba geraan itu. Salaki kulama nabi. Salaki kulama nabi. Nabi mah tilok bohong. Sekali instruksi ti Gusti Allah, pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka. Wah, tama kiai raradutan apa kos itu. Salaki abdi mah nabi cak jana. Pokoknya sekali instruksi pasti instruksi. Percaya angkap ke dipencit teu naon. Masya Allah. Eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki. Lantaran salakina tilokna bohong. Kok mau kifudolim, masya Allah karim. Nyana mah setengah bajingan sebenarnya. Balik peting ya jana. Orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah. Rahasia perusahaan teman. Atuh sia mah bapana bapak rusak. Tah ieu deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki. Balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak. Ieu mah rada tajem kieu. Biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak. Lah budak tah. Orenganan. Mal bejakeun deui bel. Ieu mah baja, ieu mah Pak Kak. Ieu mah parfum awewe mah gosip. Nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh. Orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun muda. Aya anak saha deui atuh. Deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah geus heseun iblis datang deui ka Kanjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah mana teh kuresep haju mana deuk dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kanjeng Nabi Ismail kula moal kaluar ti perintah Allah sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah subhanahu wa ta'ala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail jager bae mata nu hiji deui kena buta
besi kapanggih jeung polisi buta. Nah iya. Atau abri nu buta atau enggak? Eta berarti lelengseran ti ditu eta. Ya Allah ya Rob, jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina, nimpahan Jumratul Aqobah, nimpah ula wusto Aqobah, ula wusto Aqobah sasakalana eta. Ya Allah ya Rob, langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam, geus digolerkeun di dinya, disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik kalhut, tarik dekat tungkulkeun ka hadap, teuteurak Kangjeng Nabi Ismail, Abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi. Ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga Abah. Ulah aya karunya abdi geus siap jasa. Sakali deui. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik ka luhur kenceng. Ka handapkeun deui. Teuteurak. Sama sekali teuteurak. Udah Kangjeng Nabi Ismail, bah. Coba ganti pesona, bah. Coba ganti pesona ke heula. Ieu Abah lain lalagaan ieu peso ke. Urang coba heula ka tangkal korma. Langsung dibabetkeun ka tangkal korma. Siap. Buntung tangkal korma. Coba ka batu langsung dicoba ka batu. Brak, beulah batu. Kurang kumaha, Abah? Kurang kumaha? Coba sakali deui bah ieu pencit dan pancang jasa ieu. Kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim. Tasih keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun. Budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu ge can lempeng. Tauhid ka Allah manteng na pohar. Ya Allah ya Rabb. Ai kieu ti Nurjaya mah lain deui. Nah, pencit deui sekali deui. Begitu dek dipencit deui. Falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali, Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil, bawa panggul ku anjeun gantian Ismail. Masya Allah, Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya. Wa fadainahu bidzibhin azim, digantian wahai Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula, tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga. Langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe, cek Kangjeng cek malaikat Jibril, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta kiato teu nyaho rongengna. Kuring we nyaho gorenganan Allahu Akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd, pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim, kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus. Setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina
Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah, mun dibaca ba'da sholat 7 kali, tapi ba'da subuh mah 40 kali. Insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate, tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Bae eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang mah koret doang kata tangga koret, tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah. Aya koret merepet mah tatangga teh dibere, anak teh dibere, nyana mah jang nyana aya, eta ngaranna koret merepet. Aya koret merepet dur-dur pet mah tatangga teh dibere, anak pamajikan teh dibere, nyana ge hayang jajat menta. Contohna sieun. Eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa. Ja eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun anggel. Kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb. Layla para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail. Tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna, mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100. Malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100. Malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail. Datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe, 300 munding, 100 onta. Atuh hiji-hiji Haji Pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga. Ribut aya naon bahkan belati geus dikieu-kieu. Horenganan ngabagina teu akur. Buntut ka imah ceker imah. Hate imah. Hulu imah. Cek tetangga aing naonna goblok. Ribut. Kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres. Masyaallah. Eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajen mah. Di Cisoka mah kabehan. Ya Allah ya Rabb. Nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail, intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang. Sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan. Loba anu ti Jararaut, ti Baghdad, ti Iran, ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaistimewaan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimah syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung. Baheul lain hanya maraca syahadat pugunyana ge subuhna kieu teh. Allahumma ini cak anakna bah emang duhatan loba omong dia. Atuh lamun nyana kos kitu atuh masyarakat aja leuwih ti kitu sarua bae. Kabehan horenganan. Nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim. Kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut ti Mina terus datang ke tempat pangsajian Mas'a. Iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله والحمد لله عليما وصلى الله عليه